lain ai bibi teh itu teh usaha jahit baju teh geus tutup deui. Tutup embung Mani eueuh nuju nun anjeun bibi aing kakareke kamari muka ayeuna geus tutup. Di naon masalahna? kapok dicarekan ku si Mang Utar bibi teh. Gara-gara Kan ek ngelitikeun bajunya ka bibi. Heeh. Ku bibi teh diukur make awi sabelah ningan. Kalau ngamuk da. Anjing teu kira-kira bi aing ya. Ya, Mang Utar teh lain mayit di. Make jeung diukur make awi sagala, pan meureunan aya meteran. Ini omongan ya. Ai bibi ya. Bibi eta arek nyieun baju nya. Atawa arek nyieun kuburan. Paingan Mang Utar ngamuk atuh aja. Aya wae ieu ya. Tutuk oncom. Aceng mah Brad keur karareuheul ayeuna mah ka jalma tah. Alatan naon di? Bangsa ka tetangga. Ka babaturan ge nu unggal poe papanggih, Brad. Aceng mah keheul ka Cidaeta. Kasih kosim geuning, Brad. Heueuh. Masalahna naon? Ngahina bae, Brad. Ngahina kumaha? Tuda, Brad. Hade goreng ge eta teh mitoha urang, Brad. Nah, terus? Geura si kosim nanyakeunana. Ceng, cenah ari kioon ka mana? Kapan ngahina eta teh, Brad? Saroceng geus kieu deui wae anjir. Ya pan heueuh setepan mitoha maneh mak Oon ngaranna. Kang Oon. Ti leutikna ge di ngaranan Oon. Nya pasti bakalan Oon atuh lain ngahinakeun maneh, Ceng. Parah anjir saroceng ye. Hilang ingatan gua maneh. Ngaranna Ki Oon. Ki Oon. Cek aing mah kudu nama si ieu nu ngaranna Oon teh anjir. Lain mitohana. Urang mah euy di Kamonesan. Lamun kurang-kurang teh sabar maceng. Geus surprise tah. Anjir barudak mun eueuh nu nyambung diajak ngobrol jeung urang ampun teuing. Geus masih bibi anjir. Ayeuna aya si mama. Sing sabar be atuh, Brad. Da bakat ada jadi pimpinan mah. Ya, sabar oge atuh aya batasna, Ceng. Urang ge jelema sarua. Eta, Brad. Ari batas kesabaran, Brad. Belah mana? Belah mana naon teh? Pan geus puguh, Brad. Ari batas Pangandaran Ciamis mah. Batasna dicaringin, Brad. Ari batas kesabaran belah mana? Nying. Ngacaprak anjir meni eueuh nu sahulueun ieu ampun teuing. Nya cek aing ge. Termasuk ya si saroceng ya. Ampun Gusti. Batas kesabaran mah anjir eueuh batasna, Ceng. Eueuh lah, eueuh batasna. Aing meureun geus nasib we ya kudu sabar, urang salilana. Nghareupan jeung geus di dinya. Ampun aing. Ke Pangandaran juga sah. Iraha, Brad. Isu liburan atau setetong ngajedog we di imahnya guys nya. Jika kulkas aja raja janteng we. Hayu, Brad, tapi kosim teh ari ka Pangandaran teh, Brad. Sok jahat tisu Naon mah jeung jahat tisu sih teh. dia nu teu apa we, Brad. Pan eta di sisi pantai sok ting langkarak dengan bule, Brad. Ini mah make cangcut ngungkul kutang, sok teu kuat iman kosim Imin nu teu kuat mah make eta iman kuat. Sok malai ti dia ya. Luhur nafsu orang ngelain. Ya, kayak waing deh bakalan aja tisu magic. Ya guys ya, kalem we. Nyer. Nya. Harudangnya Pangandarannya. Boleh hungkul ayeuna mah anjir berjemur lagi guys. Batku betah meureunnya. Oh, atuh da ngeunaheun atuh. Di urang mah pemandangan oge lautna bersih. Encan pemandanganna nya ditingali teh hejo lemo.
Oh matak beratnya bisa tawannya lain saukur ti dalam negeri unggul di luar negeri ge dararatangnya. Oh eta berat pang-pang maningan berat nu ngaranto ka urang loba nu teu baralik deui euy di negara batur. Eta ningan berat ionya lem Korea, rumput Jepang, kunci Inggris, hayam Bangkok tah aya di bunga Kamboja jauh-jauh teu baralik deui euy. Eta heunnya Cek aing ge kieu tes ieu mah. Para bancau we ge ngacaprak sih. Ya wae ya anjir ya. Cangkurileung. Duiteun kana naon aya namanya? Oh, bu orangnya berat, geus bingung, teu boga duit di imah, berat. Heueuh. Ini hese anjir nengan duit ayeuna. Tapi di sebenarnya mah aya urang teh euy, ya teh euy pibisniseun teh. Baturan orang pan anu di Kamerun heuh. Heeh. Manehna pan koleksi, Heeh. kolektor lah ayeuna mah sebutna teh. Manehna kemarin nelpon ka urang nanyakeun gading. Gitu cenah berat lamun misalkan aya gading sok we ka urang teh. Arek sakumaha oge. Gitu. Kurang ditampung. Kaparangan berat, euy. Masalah gading mah di urang, kaparangan loba urang berat, gading mah aya di imah. Anu balik sih teh. Nah, ini ternyata percaya. Apa urang mengalaman berat bisnis gading mah lila karena gading urang mah. Atuh kabeneran anjir. Nya tuh urang mah aya wae atuh nyampak. Di imah aya sabaraha kilo? Gampang sakumaha ge nu penting mah tina harga heula kudu puguh, kudu pararuh harga, da kudu kaharti atuh berat capek-capek dinya mah untuk kaharti bejang naon. Oh nya euy. Kieu we lah. Kamari da urang can ngomongkeun masalah harga mah. Kan babaturan meureunnan da tiraku anjir arek meuli ucing dina karung bener teu? Heeh. Meureunnan ke ku urang dihubungi baturan urang ngan urang meureun minta sampel jang nemongkeun ka babaturan. Tapi tungguan 2 minggu berat euy. Ai sugan geus aya di dieu mah di imah kumaha teh? Apa ngarah alus berat. Ye, beuki lah teh beuki alus berat. Gadingna dituna heula geuning. Ye, minimal 2 minggu berat. Lamun hayang leuwih alusnya kualitasnya sabulan berat. Oh gitu. Ye, dengikeun. Apan kudu pereh heula, mosok huntu. Sia teh. Anjing. Geus ngomongkeun deui anjir ya aki-aki ieu anjir. Jejak kuaing itu ke tukang itu anjir. Ya. Gading sih teh, gading gajah. Lamun henteu anjir gading ieu gading naon teh badak. Gading bagong. Gading sih teh lain jigong huntu lain. Gading huntu cenah ieu. Terus aing ke kudu ngerokan huntu si laing benernya. Ku aing digisik anjir. Sekalian make calingcing. Kieu mah. Guys. Pusing anjir.